Pikeun urang Sunda kasenian degung teh geus teu birek deui. Kadienakeun malah beuki populer ieu kasenian teh. Geus rah di mana-mana. Numutkeun kana sajarahna, degung teh mimiti dipikawanoh ku urang Sunda dina akhir abad ka-18 atawa abad ka-18. Kecap degung mangrupa tina basa Kirata tina ngadeg jeung agung atawa pangagung anu ngandung harti yen ieu kasenian teh digunakeun pikeun kaagungan martabat para menak jeung pangagung. Jeung deui jaman harita mah waditra degung teh ngan ukur bonang, saron, jenglong, jeung gong. Tuluy beuki dieu ditambahan ku kendang jeung suling. Salah saurang pangagung anu gede jasana dina makarkeun kasenian degung nyaeta Raden Tumenggung Wiranatakusumah V, mantan bupati anu taun 1820 anjeunna dipindahkeun janten Bupati Bandung. Degung biasana ditanggap dina acara-acara saperti hajatan, upacara adat, festival kesenian, opera Sunda, atawa biasa disebut gending karesmen. Ayeuna kasenian degung lain ngan ukur populer di negara urang. Di mancanagara oge ieu kasenian teh diarulik ku para musisi anu mika cinta kana seni Sunda. Di University of California upamana aya lingkungan seni degung Pusaka Sunda. Tuluy di Inggris, Rachel Swindell jeung para mahasiswana nyieun lingkung seni anu ngakhususkeun ngulik degung. Kitu deui di Jepang jeung di Kanada, teu saeutik para mahasiswa anu kataji ku ieu kasenian. Jadi tetela kasenian Sunda teh henteu ninggalin jaman tur teu eleh ajeunna ku kasenian bangsa Deungeun. Meujeunna lamun urang kudu ngarasa reueus tur milu ancrug miara jeung mekarkeun kasenian degung.